5 waktu. Kadua naon? Zikir sabada salat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Mudah-mudahan warga kampung Cicariang sing dijarankeun ahli ibadah. Ya Allah ya Rabbal. Jamaah rahimakumullah. Mungkin wengi ieu pertemuan terakhir saat ayeuna. Doakeun mingguan ayeuna sing aya rezeki ka bangun Cicariang. Hiji kampung Sekarwangi tos di ACC tapi ditahankeun we geus anu ka kunaon tah. Duka sugan pawawana tasbih nakarak beak hiji, beak tilu sugan pawawana. Mudah-mudahan saenggalna sing lungsur, insyaallah kin upami lungsur sim kuring pas peresmian pasti lungsur deui ka Cicariang jeung ka Sekarwangi insyaallah. Sebab jadwal Pademelan sim kuring jadwal ngaos itu sampai tanggal 28 Sa'ban, tos aya jadwal Cibinong, Depok, Bogor sadayana alhamdulillah. Mantap sanes bedegong kunaon Ustad bertara ameng ka Cicariang kahiji wegah jalanan jeblok aya teu bareng jeung ngaji mah embung. Kaduana di seueur Pademelan, tapi doa mah setiap mantengkeun doa orang Cicariang aya dina depan pelupuk mata insyaallah. Siap sholawatan? Siap sholawatan? Nu teu moal budak keluar nangtung di luar marhaban langsung ka Gusti Allah. Para ustad ulah nyumput di dinya, turun di dia. Anu di ditu keluar, mua jadi muriang parnastiris keluar. Solawatan urang sadayana. Siap sedekahan? Siap sedekahan? Engke rezekina anu tina hasil sodako dina wengi ieu kumargi ieu mah masjid geus teu butuh dimodal da beres. Pangbagikeun ku panitia enjing ka yatim piatu nu aya di kampung Cicariang. Mudah-mudahan beres masjid dibarengan jeung ridho ti Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Pesan bade nguring. Ieu mah duet ulah. Siap. Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah. Mangga cari deui sedap. Sambil ngantosan gelar sorban rek sadaca. Daca. Paratoskeun. Al ilmu yahtaju ila amal. Sakali deui. Al ilmu yahtaju ila amal. Wal amal yahtaju ila ikhlas. Wal ikhlas yahtaju ila nur. Bila mana cenah urang boga ilmu, ngamalkeun ilmu, tolab ilmu, mangka kudu dibarengan jeung amal. Lamun ngamalkeun ilmu, lamun boga ilmu teu diamalkeun, mangka ilmuna sia-sia. Lamun boga ilmu diamalkeun, mangka ilmuna bakal manfaat. Wal amal yahtaju ila ikhlas. Bila mana beramal kudu barengan jeung ikhlas. Insyaallah didoakeun jamaah sadayana mudah-mudahan ngalampahkeun amal dibarengan jeung ikhlas. Wal ikhlas yahtaju ila nur. Mudah-mudahan keikhlasan jamaah sadaya mesing dibales ku cahayana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hatur nuhun mugi anu tos sedekah jariah neng santri. Hei pangetangkeun ka dieu seueur ieu 90 juta ya kena ya. Gadis, neng, santri kadir, datang aja sih. Alhamdulillah, sing barokah. Serat, ameng, kelami. Datang, di luar itu. Mudah-mudahan antos beramal, ikhlas karena Allah. Enjing dibagikan ke fakir miskin, ka budang kali yatim. Mugia mesing jadi amal ibadah dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.